kita yang salaki kita ieu digawe. Da teu nampoan nu mata keceget kita tadi di dieu. Kemana atunya salaki abdi eueuh? Eta tadi ini tajeng saha? Sorangan. Pan digawe di kebon. Di eueuh. Teu nampoan. Kita tadi oge euceur di dieu, puguh ge keur bingung euceur teh. Bingung kunaon atuh? Yang curhat euceur teh sabenerna. Kasaha dek kasaha curhat ge. Nalangsa euceur. Sok atuh curhatkeun, curhat kunaon cenah ieu teh urang teh atuh. Sepugu euceur mah batur bungbang ka itu neangan menang bantuan cenah neang ka anu euceur mah henteu. Ayeuna euceur ditinggalkeun ka Jakarta da buburuh geus, digawe geus, usaha eueur euceur teh. Anger we kieu kahirupan teh. Lain teh ajak atuh salaki urang digawe. Ieu ge cantang tuh alus jeung henteu na ngadu nasib. Ai di dieu mah meureun bisa usaha geuning eta aya nu nitah gawe macul-macul wae mah meureunan bisa. Obong digawe ti isuk-isuk kitu tepikeun ka ayeuna can balik wae ieu teh kalau tika melangeun. Jeung koren kecemput obong jelema sangsaranya. Kumaha cenah? Eta ngajarkeun teh cenah. Heueuh cenah ieu bae nginjem koret sapoe teh dibayar 5.000. Kiraku nginjem koret meni kudu dibayar. Nyewa cenah ieu teh. 5.000 sapoe. Ieu teh anu batur. Pangalenangankeun koretna ge nginjem teu kuat. Beli koret-koret acan kubur. Ditinggalkeun ku salaki. Teu mahanan duit. Urang teh rek nganyu ka Bang Emo. Bang Emo. Ulah dieu. Ari geus teh kumaha deui rek nganyu ke wayah ka Bang Emo. Urang ge ieu teh neangan salaki rek mayan eta Bang Emo. Ari geus teh kumaha deui. Urang teh da meureun kudu dahar. Batur menang bantuan urang teu. Urang nganyu we atuh Bang Emo we. Apaan maneh mah geus boga lain. Neangan di ngaran batur. Heuh tah kitu liurna. Anu ngeunah-ngeunah. Anu ribu-ribu we sangsara. Ini dengan salaki ka mana ya bingung. Moal atuh. Bawa karana. Karana ka mana? Main di rana leuweung. Di leuweung teh aya rana. Sugan we atuh karana aya kasasar buah janjian zaman ayeuna mah da zaman teknologi atuh maneh teh. Zaman teknologi ayeuna mah naon ge main online. Awewe ge beunang di online ayeuna mah. Waduh, aku awe di online tuh. Tang bodoh ari jadi jelema zaman ya syukur kena HP. lain. Kanan hayu sayang cenah di dinya teh. Gini eta ih gamang. Gak suka gelai. Ayeuna mah bantuan neangan salaki urang we yu. Bisi keur lah ditu tuh. Lain urangan kapusing kalau kenamaan kapusing nama Melang burit. kala urang beberes heula ieu heg koren menang batur itu menang nginjem menang nyawa lain menang nginjem gitu. Ari sugan teh mana teh bener digawe. Hanas di bahanan duit 50.000. Kamana ayeuna duitna ka mana? Jawab ari maneh. Mana duit tadi anu di bahanan kurang tadi duit 50.000 mana? Beli itu kena tali. Karena maneh teh meuli tali. Ari maneh teu mikir. Lamun dibeli ke lauk mah ieu seubeuh. Dari hobi ngomong bisa dikatakan. Lain hobi-hobi, maneh rek kitu we lu teh. Maneh teh hayang pae digusur lauk, kerengseup. Jengkel urang mah hayo we kitu pagawean teh. Teu bayarin loba. Digawe maneh teh, dikasih wae. Pan ieu ge digawe. Digawe naon ngajedog buseup. Lu bayareun, urang bayareun. Bayaran di mana we? Engke mah.
Nah inti mana dari tadi gawe mah menang duit peneh teh atuh. Bang Emok tuh suruh nungguan di imah. Bayar tuh secara kita balik ke lah. Ayo mana mikir tuh. Kita balik ke mah batur teh. Aku dulu diberi duit. Yo jeung bae musuh bae mah. Dagang tuh jangjut aing urut aing jangjut jual. Ayeuna mah ulah mantog sia teh ulah. Kajedog di dieu. Jeung reungit. Oh, bayar juga. Hakan tah ieu. Rek balik aing mah.